Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka karsana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah kunyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 34 jajaran awal. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala tuluy ngadawuh musannif, la tarfa'anna ulah ngaunjukeun temenan anjeun. Ayyuhal muridu hei eling-eling anu ngarepkeun wusul ibadahna ka Allah. Ila ghairihi kalian Gusti Allah, hajatan kana pangabutuh. Ieu hikmah anu ka-39. Yen Kiai musannif pepeujeuh ka urang sadayana, poma ulah pisan anjeun nyodorkeun pangabutuh anjeun ka salian ti Allah. Ieu teh ku ahli makrifat anu dipapatahan teh kanggo saha? Kanggo muridin. Naon cenah ari muridin teh? Muridin nyaeta jalmi anu hoyong nepi ibadahna ka Gusti Allah kitunya. Lamun urang boga hitungan hayang nepi ka Gusti Allah, berarti salatna, puasana, zakatna, munggah hajina, ngajina hayang nepi ka Gusti Allah. Eta berarti disebatna teh muridin. Muridun makomna pangkatna murid. Gitu teh. Lamun teu aya cita-cita yeuh dina hatena atanapi teu aya kahayang nepi ka Gusti Allah dina ibadahna, eta mah ibadahna bade ibadah mahdoh atanapi ibadah goer mahdoh. Tah misalkan ieu mah ngaji teh arek ngagugurkeun kewajiban we hungkul kitu tah bahasana sok kitu nya. Atanapi ngalap pangalaman we ieu mah ngaji teh. Tah upami ngan sakitu hungkul dina manahna teu aya ngagaduhan cita-cita hayang nepi ka Gusti Allah, boro-boro budak kolot ge lain murid eta teh namina nya kitu nya. Maka teu kahitob ku ieu pembahasan la tarfa'anna teu. Maka ditahsid dina ieu teh dina hikmah teh, dina hikmah anu ka-39 teh. Naon tahsisna? Ayyuhal muridun. Hei eling-eling jalma anu ngabogaan himmah wusul dina ibadahna ka Gusti Allah. Ya.
Antukna eta teh urang hayang nepi dina ibadahna ka Gusti Allah. Antukna teh anu aya kahayang mapan jadi mikirnya, mikir ka dituna. Dina perkara soca urang awas oge ieu teh pas ningali rupa teh berarti mikir hayang nepi dina awasna ningali rupa urang teh hayang nepi ka Gusti Allah. Gitu. Allah eta teh anu ngawaskeun kana soca urang. Eta tandana hayang nepi. Cepil urang tiasa nguping hayang nepi dina pas perkara urang naon hayang nguping sesuatu teh, nguping kana sora teh. Letah ngasaan kana rasa hasem, amis gitunya. Hayang nepi ka Gusti Allah. Tah eta muridin teh saperti kitu. Biasana mun teu kapanggih jalanna, biasana mun teu kapanggih jalanna ka Gusti Allah, sok nanyakeun ka guruna atanapi nanyakeun ka saikhwana saririunganana ka sami-sami muridin atanapi disebutna salikin gitu. Sok paling tanya atanapi upami aya naon, aya anu teu kahartos sok nanyakeun. Tatanya, daek tatanya gitu. Ari tos kapanggih jalanna mah keun we teu nanyakeun oge. Berarti tos kapanggih jalanna eta teh. Berarti mun aya jalmi anu teu nanyakeun berarti tanda tos panggih jalanna ka Allah eta teh. Urang mah husnudzon we kitu nya. Gitu. Ulah ngaunjukeun ya dina hikmah ieu. Ulah ngaunjukeun kasalian ti Allah kana pangabutuh. Gitu. Dukun teh lain Allah eta teh sing emut. Terus urang ngabejakeun eta ka dukun teh. Ieu usaha teh teu maju-maju, gitu nya sok lolobana mah. Datang ka Bapak Kolot ngabejakeun. Gitu. Palumana rada eta rada alitan. Sekali. Cekap. Singkadenya urang di mana-mana ieu urang keur belajar ulah sampai dugikeun ka urang ta'alluq atanapi hate cumantel kalian Allah. Ieu peupeujeuh ti Kiai Musonif. Maka urang lamun naon urang ngunjukeun ngudarkeun pangabutuh urang supaya leungit kasusah urang kalian ti Allah tayek singkade dilarang kacida ya ku Kiai Musonif. Terasna kieu ae pakotan tegesna pangabutuh auna jilatan atawa kajadian najalat nuturun ieu najilah bika ka anjeun ae la tatawajjah tegesna ulah madep anjeun pijawaliha dina ngilangkeunana itu hajat ila ghairihi kasalian ti Allah watat lubu jeung nyuprih anjeun minhu ti itu ghair ayyar paaha kana yen ngaleungitkeun itu ghair ha kana itu hajat anka ti anjeun mangkade lamun teh mah anjeun aya pangabutuh ulah deuk disodorkeun, ulah deuk dipintonkeun kasalian ti Gusti Allah. Gitu. Misal dina hate urang atanapi urang pribadi urang butuh segala macam aya kakurangan, aya kasusah. Poma lamun bisa mah ulah disodorkeun kasalian ti Gusti Allah gitu. Sok sanajan kumaha bae oge hamo aya anu bisa nyinglar eta teh. Naon takdir Gusti Allah mah sakur jalma sakur jalma naha anu iman ka Gusti Allah atawa manusia anu disebutna kafir gitu eta tos jadi katangtuan atanawa non atanapi pinasti bakal ngarandapan ujian atawa ngarandapan cocoba atawa naon misalkan sok disebutkeun musibah teh musibah pasti aya
kaya naon kaya ninggering gitunya. Atuh takdir misalkan atawa cager nya kitu deui susah atau napi bunga sok aya pan kitunya. Mun teu susah bunga, mun teu nikmat maksiat, mun teu maksiat nikmat gitu. Atawa kasulitan disogrogkeun ka urang, atawa lancar oge disogrogkeun ka urang, nya kitu deui mulia atawa hina jeung sajabana eta sadayana anu ditataan bieu teh estuning wungkul katangtuan ti Gusti Allah. Kitunya ti Gusti Allah. Ku kituna lamun teh mah urang ye salah saurang di antara abdina Gusti kakenaan musibah terus manehna hayang kaluar atawa nyinglar kana eta musibah atawa cocoba teh bari jeung ngumaha kalian Allah atuh rek bisa kaluar kumaha. Moal bisa kaluar da puguh anu maparina oge Gusti Allah. Ayeuna kan sagala perkara teh ti Gusti Allah. Takdir tos ditahsis ku Gusti Allah. Isukan urang misalkan menang nikmat, isukan urang menang baliat eta teh tos ditangtoskeun ti Gusti Allah. Mari-mari ayeuna urang ngunjukkeun naon kaayaan urang atanapi cager urang, gering urang kasalian ti Gusti Allah atuh moal bisa nyinglar. Moal karena sadayana perkara ti Gusti Allah. Nya kitunya. Jadi aneh lamun urang nyaritakeun sesuatu, nyaritakeun anu karandapan tina diri urang kasalian ti Allah. Sabab naon? Sabab sadayana perkara eta ti Gusti Allah. Terus fa inna tilkal pakota mangka sanyanyana itu pangabutuh awun najilata atawa kajadian huwa ari itu Allah eta muriduha nu ngadatangkeun kana itu hajat. Tah pikeun ka jalma anu iman di mana dipaparinan cocoba atawa ditimpa ku musibah. Kacida pisan hadena ngumaha teh ka Allah anu maha kawasa. Eta nepasna mah. Karena teu aya anu kawasa asalian ti anjeunna. Laras henteu? Anu ngagaduhan kudrot dengan wungkul Allah salian ti Allah henteu kudrot. Allah teh mampu, Allah teh bisa, Allah teh kawasa ngayakeun jeung ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu mungkin wujud. Berarti salian ti Allah henteu bisa. Salian ti Allah berarti apes. Atuh kunaon urang datang kanu apes? Kan kitunya. Matakan jalma kitu sok disebut geuningan naon coba? Naon tah? Orang pintar. Cenah arek ka mana? Saya mau nemuin orang pintar. Heueuh manen teh bodoh eta teh jadina. Bodoh. Naon sababna? Sabab lamun dipikir dibolak-balik, ditilik disidik-sidik, ye urang teh ti Allah. Allah nu kawasa salian ti Allah teu kawasa. Atuh kunaon urang datang kanu teu kawasa nya? Atuh eta mah disebutna jalmi oleg. Naon oleg tah gelo nya berarti kitu. Tah, jalmi bingung bener. Kacida pisan hadena lamun urang teh ye aya sesuatu aya kararepet langsung werkeskeun ka Gusti Allah. Atuh aya tata carana dina syariat. Atuh geuningan matakan saur Kangjeng Nabi disebatkeun. Kalau kita sedang gundah gulana, kalau kita sedang dirum-rum masalah, kalau kita hidup penuh kesulitan, pertama anu digarapna naon saur Kangjeng Nabi, fal yatawaddo, berwudulah kalian. Wudu heula urang. Berarti tah nah eta ngikutin naon ajaran-ajaran syar'i. Syariat heula urang jalankeun. Wudu sering dijelaskan, wudu na kudu dohir jeung batin. Sejak urang ngabersihkeun hadas leutik jeung ngabersihkeun hadas oge urang dina batin, eta wudu. Beres wudu naon? Fal yusolli rakaataini. Salat 2 rakaat. Geus wudu salat 2 rakaat. Tos 2 rakaat naon? Wiridan sok. Eta mah naon bawiridna? Pan wirid mah di jero wirid kan aya naon? Aya tahlil,
aya tahmid, aya takbir, tak kitu. Tak ada bada-banana tah. Ada bada-banana tata carana menurut syariat. Sunnah-sunnahna anu tos dijalankeun ku Allah, ku Kangjeng Rasul ka Gusti Allah. Di mana-mana aya kararepat sok urang wudu heula. Geus wudu sok gelarkeun salat sunnah 2 rakaat. Naon bae salat sunnahna mangga bade salat hajat, bade netepan salat tobat mangga mangga. Tadi dinya rekeskeun ka Gusti Allah santos kitu nun Gusti pan kitunya nun Gusti abdi teh sadayana oge ti salira Gusti sareng abdi teh dihirupan ku salira Gusti dimilikan ku salira Gusti ditiasakeun ku salira Gusti oge atuh abdi teh jalmi naon jalmi anu taya daya jeung upaya abdi la haula wala quwata illa billah. Abdi teu aya daya jeung upaya, abdi teu aya kakiatan upami teu aya naon, teu aya pertulungan ti salira Gusti. Tah kitu. Awalna mah kitu we urang serah bongkokan heula. Naon sebut serah bongkokan pasrah lah. Tafwid ya. Tafwid. Pasrah sumerah gitu. Tah urang teh kudu ka anjeunna dasadaya perkara ti anjeunna. Ye anu kagungan naon kagungan bumi langit sareng eusi-eusina teh pan Allah Ta'ala. Oge anjeunna anu maparinan cocobi ka urang teh. Sareng anjeunna anu nibakeun musibah sing emut ti anjeunna. Naon baliat diturunkeun ka urang sababna? Sabab ieu baliat kudu manggihan urang dina makom kasobaran. Ieu teh aya ujian jeung cocoba ti Gusti Allah. Aya oge siksaan. Aya kitu. Nanya anu tangtu tah namung anjeunna Allah Ta'ala anu bakal nyinglarkeun sagala malapetaka salian ti Allah teu tiasa kitu nya. Malah cek babasaan kolot baheula ieu mah kolot baheula babasaan kieu sok sanajan urang ngagem naon ngagem babacaan ngagem hijib bahasana terus melem menyan melem kukusna oge sagede sirah babasaan ieu mah bari naon bari ngondang mbah-mbah eta babasaan lamun Allah teu ngersakeun mah saeutik oge moal aya anu moal aya reaksina kitu moal upami Allah teu ngersakeun urang misalkan sok sanajan anu ngayakeun tirakat ngayakeun naon tapi Allah teu ngersakeun moal terjadi reaksi naon sadayana perkara teh sing emut ti Allah anu datangna ti anjeunna sadayana terus urang datang misalkan ka lian ti anjeunna pan aneh supaya ngaleungitkeun cocoba anu aya di urang eta aneh asa aneh kacida piraku eta salian ti Allah bisa ngalawan atawa marentahkeun ka Gusti Allah moal mungkin kitunya moal mungkin manehna oge ditangtukeun ku Gusti Allah, dihirupan ku Gusti Allah, dicagerkeun ku Gusti Allah, atuh piraku teh maranehna salian ti Allah. Bisa naon? Bisa marentah ka Gusti Allah, gitu. Terus aimun jiluha tegasna anu nurunkeun kana eta hajat, bika ka anjeun. Tuh. Allah anu nurunkeun pangabutuh ka anjeun teh. Sanesa saha? Seug urang yeuh lenyepan dina pidawuhna pangeran anu natrat dina Al-Qur'an. Naon? Geuningan sok di Sukabumi sok dia tak? Sok nante sok di awas setiap sabada netepan. Kieu taunina wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Eta sok diaoskeun. Naon pihartoseunana? Jeung upama Allah nibakeun kamadaratan ka andika saur Allah. Maka moal aya anu bisa ngaleungitkeun kana eta kamadaratan. Anging anjeunna Allah jeung upama Allah ngersakeun maparinan kahadean ka anjeun maka moal aya anu bisa nolak kana kurnia anjeunna.
Anjeunna Allah maparinan kasayan kasing saha anu ka anjeunna dikersakeun di antara abdina anjeunna. Jeung anjeunna Allah anu maha ngahampura tur anu maha asih. Allah teh maha mikanyaah ka urang teh saleresna. Betanan teh volumena alitan nih. Lamun urang bener-bener percaya kana Al-Qur'an nembe atanapi ayat-ayat anu nembe tur taku urang kaharti tur kaaji kandunganana ayat anu bieu atuh piraku adeuh lamun teh mah masih keneh rek waleh kalian Allah. Kitunya sabab sok sanajan kumaha bae oge tetep sadayana perkara makhluk teh sadayana eta gumantung kana pangersana anu maha agung. Teu gumantung kanu sejen. So teh eta loba peta jeung pamolah eta mah ngan ukur cara adat kailaharan manusia. Kitunya ukur cara eta mah anapun anu ngersakeunana mah pan kumaha Allah we. Matakan sadayana perkara kurang kudu diyakinkeun Allah anu sagala-galana. Ti Allah sadayana perkara berarti urang teh lamun arek unjukan kedahna ka Gusti Allah karena anu gaduhna. Malah ceuk kolot baheula mah geuningan nyebatkeun sepuh kapungkur mungguh Gusti mah hamo beunang di sisi kudi. Moal beunang moal bisa dikira-kira ku jalma dina sagala rupa estuning kumaha anjeunna kitu. Allah mah kawasa sagala perkara moal aya anu ngarobah anu biasa ngarobah takdir Allah sing emut. Teras pakai pamangkat tingkah kumaha yarfa'u ngaleungitkeun saha goiruhu salianti Allah. Makana perkara kana nu kabuktian saha huwa Allah lahu kana itu ma eta wadian anu neundeun anu bukti Allah kana eta perkara teh anu neundeun nya. Ayeuna kana teundeunana Allah terus ayeuna dukun kudu miceun bisa moal kira-kira salian ti Allah kudu miceun moal bisaeun moal urangna we eta teh tell me urangna nu tell me naon teu boga pikir we yen salian ti Allah bisa ngilangkeun bisa ngahilangkeun kabutuhan anu aya di urang. Salian ti Allah bisa ngilangkeun kasusah anu aya di urang. Atuh moal bisa pan tadi oge teundeunan Allah sadayana perkara nya Allah nu neuneunna dan anu gaduhna anjeunna. Teras ieu rada dipercepat. Idwa karana ari Allah eta al-ghalibu anu ngalindih. Tuh Allah mah anu ngalindih kasadayana perkara. Moal aya anu bisa ngelehkeun ka Allah mah moal. Da Allah anu kawasa Allah al-aziz itu azizun. Matakan ya azizu ya hakim ya ghafuru ya rahim ya azizu ya hakim ya ghafuru ya rahim. Allah al-aziz Allah teu anu maha kawasa berarti salian ti Allah teu kawasa atuh urang aneh datang kanun teu kawasa. Ya azizu ya hakim Allah teh nu maha bijaksana monggoing Allah mah ye ngahilangkeun kana permasalahan urang gampang na kacida henteu mandang eta jalma iman teu mandang eta jalma kafir tapi ku kabijaksanaan Allah sadayana oge dipaparinan rizki dihirupan ku Allah dicageuran ku Gusti Allah atuh piraku teuing urang teu naon tapakur kadinya nya kitu Allah sagalana perkara atuh isin urang dongkap atanapi lempang atanapi nepungan kasalian Gusti Allah. Al-Aziz
Al-Hakim. Terus nanti ya Aziz, ya Gopur tu Allah maha panghampura. Ngahampura Allah makanan ka makhluk-makhlukna anu naon anu loba dosa. Anu ngagaduhan dosa dihampura ku Gusti Allah. Ulah mangmang, ulah rempan, ulah sieun. Misalkan ieu kuring teh atanapi naon teh abdi teh Gusti asana teh isin ka salira Gusti bade salat teh naon sabab abdi mah hirupna naon ngalaksanakeun maksiat hungkul ka salira Gusti. Tah eta haup meunang, tapi eta haup ulah sampai ngaluwihan ti 50%. Kudu saimbang. Jadi lamun misalkan haup ngaluwihan ti 50%, ujung-ujungna urang teh frustasi atau moal bener-bener urang, moal babalik pikir, duh aing mah cenah teu mimiti dewasa tepikeun ka ayeuna kitu naon? Eta jigana mah ieu dosa geus numpukna luar biasa cenah meureunnan kitu kan. Moal naon teh dina salatna ge kumaha nuturkeun takdir we teh Gusti Allah. Tah kitu jadi loba kasieun. Frustasi ka dituna. Antukna teu ngajalankeun anu naon-naon anu diparentahkeun ku Gusti Allah dina hukum syara'na. Atanapi roja pengharapan. Ngaharep urang ngaharepkeun kabageuran ti Gusti Allah. Allah maha bageur. Ngan memang Allah bageurna ka urang teh aya biasana di alam dunia sok ta'alluq heula aya sabab jeung musabab. Matakan henteu langsung breg misalkan turun ti Allah ka urang. Misalkan aya hiji jalma teh arek dibeunghareun ku Allah, terus eta jalma teh didaekeun ku Allah usaha dirajinkeun ku Allah teh nya rezeki nya milari maisa. Tak kitu Allah. Tak kitunya ulah seueur teuing roja. Bisika dituna urang teh sombong gitu. Jadi kudu naon? Kudu sinegar tengah, kudu saimbang. Haup 50%, roja oge 50%. Terus naon deui? Ya Aji, ya Gopur, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahimnya anu maha ulas tur asih. Allah teh maparinan ka urang teh kanya kacida sinugrah. Coba eta volumena eta. Tuh Allah nya nyaheun ka urang sadayana, maha welas tur maha asih Allah taala ka urang. Atuh urang naon deui berarti atuh karasa ieu. Karasa ayeuna naon? Karasa bageurna Gusti Allah ku urang di paparinan urang kasehatan oge bageurna luar biasa ka Gusti Allah. Gusti Allah ka urang teh. Atuh urang mah tinggal syukur doangan ka Allahnya, tinggal syukur. Nasorupkeun naon-naon anu dipaparinan ti Gusti Allah ka urang sesuai kana naon kana jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Toh nya teu aya anu bisa ngalindih ka Gusti Allah. Da sadayana oge perkara berarti sadayana makhluk teh dadamelan anjeunna. Misalkan moal aya perkara oge anu bisa ngalindih ka Gusti Allah. Allazi anu la yaglibuhu taya anu ngalindih ka Gusti Allah. Kuring misalkan gering kulantaran loba duit maka dokter bisa ngelehkeun penyakit kuring moal sakitu-kitu. Moal misalkan naon kulantaran urang beunghar wah gampang kuring mah. Lamun kuring gering gampang naon kulantaran kuring loba duit bisa milih dokter anu kualitasna bagus. Atuh pandauna ti Gusti Allah can dibere cager mah moal cager. Gitu. Coba eta volume anu eta anu salon alitan. Teras waidon jeung deui man sing saha jalma la yastati'u anu henteu ngabogaan itu si man. La yastati'u anu henteu kadugaeun itu si man ayyarfa'a kana yen ngaleungitkeun itu si man hajatan kana pangabutuh an nafsihi tina dirina itu si man. Tos boga pikiran kieu saha jalma anu teu bisa si jalma ngilangkeun kana pangabutuh ti manehna. Misalkan boga pikiran ya urang teh atupan memang moal aya jalma anu bisa ngahilangkeun pangabutuh ti manehna.
Ida najalat di mana-mana turun itu hajat bihi ka itu si iman. Tah, di mana datang kabutuh ka manehna eta manehna oge teu bisa ngahilangkeun pangabutuh manehna kitu. Contoh. Urang datang ka hiji jalma, taruhlah Bapak Kolot misalkan. Ieu misalnya soalna ieu nganyontokeun urang datangna ngunjukkeun pangabutuh salian ka Allah. Ya, salian ti Allah. Datang urang ka hiji jalma. Misalkan apa mbah teh. Mbah abdi teh peryogi ieu, abdi teh empang butuh teh kieu. Kitu kan bahasana kan. Sok aya bahasa ngeluhnya, ngeluh salian ka Allah teh. Abdi teh nuju kalintang pisan bingung na ieu teh mbah misalkan. Raos hirup di kukuntit ku kasulit. Diudag-udag ku kasusah abdi teh. Raosna hirup icikibung dina kabingung, kokojayan dina katunggaraan, kakidul nyuduk, kakaler mepet, kakulon oge mentog, atu kawetan abdi ngosewad, cindek nama mbah abdi teh nuju sagala lepat, hirup anu nuju dibelenggu ku kabingung, kaayaan nuju dieurad ku kasusah. Itu bahasana. Misalkan kasalian ti Allah ka jalma dah taro seperti kitu. Tah eta oge sabenerna anu ditataan bieu misalkan ku eta jalma, eta mbah oge dah kitu pangabutuhna. Sok cobaena bayanganna kieu. Ieu lamun misalkan manehna bisa ngilangkeun kasusah manehna, atuh manehna heula we ngilangkeun kasusah manehna, bener teu? Atuh pan kitu. Atuh anu didatangan ku urang ka jalma, eta jalma oge teu bisa ngilangkeun kasusah manehna. Atuh pilaku teuing urang rek datang kos kitu nya. Makana Allah Al-Aziz, Allah teh Maha Kawasa dina sagala perkara. Iza najalat, di mana-mana turun itu hajat bihi katus iman, di mana datang kabutuh ka manehna. Eta manehna anu didatangan ku urang teh teu bisa ngilangkeun anu didatangkeun oge. Nya, teu bisa ngilangkeun anu datangna musibah ka manehna kitu. Teu bisa ngilangkeun kasusah diri manehna, teu bisa ngilangkeun kasusah kulawargana. Atuh lamun bisa mah deuh daripada maneh misalkan datang ka dieu atuh mendingan kuring heula daek beunghar we. Lancar usaha kitu kan bahasana. Gede bati atuh mendingan kuring heula. Kitu lamun bisaeun mah kitu. Matakan ieu aneh caur Kiai Musonif teh mah. Tras pakaipa mangkat tingkah kumaha yastati'u kawasa na itu siman atanapi kadugaeun na itu siman ayakuna kana yen kabuktian itu siman laha kana itu hajat an ghairihi tilian itu siman eta rafi'an anu ngaleungitkeun. Tuh manehna oge teu bisa ngaleungitkeun kasusah dirina kitu anu didatangan teh atuh komo ngilangkeun kasusah batur nya moal bisa berarti. Ae payastahilu tegasna mangka mustahil naon dalika itu kajadian li subuti ajazihi kana tetepna apesna si jalma wadong fihi jeung lemahna si jalma. Mustahil manehna anu didatangan teh bisa ngaleungitkeun kasusah di manehna, mustahil manehna oge teu bisa ngilangkeun kasusah dirina atuh tetep we sarua apesna mun kitu mah sarua lemahna atuh lamun dukun misalkan bisa ngabeungharkeun dirina atuh ulah waka ka batur heula nya atuh beungharkeun we diri kuring heula cenah beunghar aing heula kitu berarti moal ngadukun namun beunghar we nya bener teh kitu anu matak lamun teh mah urang ieu kamusibahan atawa dipaparinan cocobi ku Gusti geuraseug balikeun deui ka anjeunna balikeun deui ka Allah taala naon sababna sabab sadayana ti Gusti Allah taala tegasna sanggakeun ka hadrat anjeunna ka hadrat zat anu maha suci
Sabab saurang oge hamu aya anu bisa nyinglar kana musibah. Moal aya anu bisa. Salian ti Gusti Allah. Jeung hamu aya anu bisa nyingkirkeun kana naon katunggaraan. Kajabi iwal ti Gusti Allah. Anjeunna anu maparinan kamuliaan, oge anjeunna anu nyabut kana eta kamuliaan. Sing emut. Anjeunna anu maparinan untung jeung rugi. Anjeunna anu naon anu ngersakeun mulya jeung hina kapapada makhluk. Sadayana perkara ti anjeunna sakumaha katerangan dina Al-Qur'an geuning sok diaos ieu oge sabada naon sabada salat fardu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Pok ucapkeun ku anjeun, ya Allah anu kagungan karajaan, Gusti anu maparinkeun eta karajaan kasing saha anu dikersakeun ku Gusti. Sarengnya Gusti anu nyebutkeun naon anu nyabut eta kakawasaan tising saha anu ku Gusti dikersakeun. Nya Gusti anu maparinan kamuliaan kasing saha anu dikersakeun ku Gusti. Nya dina kakawasaan Gusti sanes kanten kasayan gitu. Sayaktosna Gusti anu maha kawasa kana sagala rupa perkara. Teu aya anu kawasa salian Allah. Nya malah dina sapalih katerangan diterangkeun kieu. Dina sapalih katerangan ieu sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sering pisan dina sabada netepan ngadua kalayan ku doa ieu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Eta sok diaosta kedahna mah. Wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Tah eta kudu namanya. Diaos. Ya Allah, moal aya anu bisa nyegah di mana Gusti maparin sareng moal aya anu maparin dina Gusti nyegah. Moal aya saurang oge anu bisa nolak kana sagala rupi anu ku Gusti ditakdirkeun. Sareng taya gunana kamuliaan jalmi mungguh Gusti eta kamuliaanana. Kitunya. Moal aya anu bisa nyegah takdir iwal ti Allah karena Allah anu ngagaduhan takdir. Moal aya anu bisa nyinglar takdir ti Gusti Allah kecuali Allah anu bisa ngarobah takdir urang. Moal aya anu sejen salian ti Gusti Allah. Teras wahasiluhu jeung ari kasimpulanana itu kawal eta anna lil marfu'i ilaih sanyana anu diunjukkeun hawa ija aya pirang-pirang pangabutuh. Tah lamun urang datang nalian ka Allah malah dina didatanganna oge eta teh loba pangabutuhna anu didatanganna oge. Sing inget lamun unjukan ka makhluk eta teh anu diunjukan ku urang teh bogaeun pangabutuh oge, bogaeun sarua kos urang. Jadi urang anehnya datangna kanu boga pangabutuh deui. Urang boga pangabutuh atuh manehna ge boga pangabutuh. Piraku teuing urang datang ka anu boga pangabutuh oge. Lam yatawasil anu henteu nepi itu marfu ilaih walau kana sanajan kabuktian siman eta mulkan raja moal nepi sok sanajan anu didatangkeun ku urang teh raja moal
wala syaka jeung teu mangmang anna nafsahu sanyana dirina itu si iman eta ahabba leuwih dipikaresep itu si iman ilahi ka itu iman. Min ghairihi tibatan lianti itu si iman. Temangmang sahingga manehna leuwih resep mungguhing manehna tibatan batur. Mun bisa ngabeungharkeun mah mangka kuring we cenah heula moal waka ngabeungharkeun batur. Tah kitu. Eta teh boga pikiran teh lamun anu didatangan ku urang teh pasti pikiran kitu. Mun kuring bisa nyageurkeun batur mah atuh memeh batur ge kuring heula cageurkeun da kuring teh keur aya panyakit gitu kan bahasana seperti kitu. Palau kana mangka lamun kabuktian lahu ka itu si iman naon kudratun kabisa atanapi kamampuan ala nafi ghairihi kana mere manfaat ka batur lana fa'a maka tangtu ngamanfaatkeun heula eta si iman. Tuh, nafsahu kana dirina itu si iman. Sancan eta naon? Sancan datang teh misalkan anu boga pangabutuh ka jalma misalnya. Eta jalma teh pasti boga pikiran ke aku aing dimanfaatkeun yeuh. Ku dimanfaatkeun heula atau dimanfaatkeun kieu. Misalkan imahna salah yeuh imah yang harupna cenah kitu. Salah, itu kudu make kelah. Wah, cenah kan sok kitu. Kudu make kelah. Naon? Kudu ngayakeun misalkan daging sapi naon gitu kan. Kitunya. Nah, lamun manehna aya kabisa mah atanapi ka mampu kana mere manfaat ka batur atuh tangtu ngamanfaatkeun heula dirina we diri manehna kitu. Samemeh ka batur oge. Samemeh mere manfaat ka batur. Kuring heula ngaleungitkeun pangabutuh. Samemeh batur beunghar atuh kuring heula beunghar heula kitu. Tah boga pamikiran kitu. Palajima mangka misti naon ajajihi apasna itu si iman annaf'i ghairihi tina mere manfaat kalian itu si iman. Maka lajim weh eta teh moal bisa mere manfaat kalian manehna. Tuh. Da buktina manehna oge teh bisa naon-naon. Maka misti maka lajim eta jalma anu didatangan ku urang teh moal bisa mere manfaat kanu datangna. Naon sababna? Sabab eta jelema teh teu bisa mere manfaat kana dirina. Komo ka batur. Nya kitunya. Gitu tah. Tah, terus izma karana ari perkara ba'dal ajiji sanggeusna apes an-naf'i tina mere manfaat an-nafsi kana dirina eta ajajun apes. Tuh geningannya subhanallah. Matakan sing areling urangnya sing areling pokona mah aya pangabutuh aya kararepet aya naon takdir disogrogeun ti Allah ka urang mendingan heum we heula beuweung utahkeun bahasana kan beuweung utahkeun sok tapakuran teu bisa mere manfaat eta jalma teh ka batur mati teu bisa mere manfaat ka batur ngankeun we batur mah cenah ulah cenah nyahoeun boga pikiran teh kitu bahwa kuring teh teu bisa naon-naon atukeun batur daratang rek menta ubar ka kuring mamangga misalkan atanapi anu naon teh ngaetakeun kasusah maka kuring mamangga gitu kan batur mah daratang rek menta naon bae oge mangga keun sia ku aing dimanfaatkeun rek di naon arek diperas ku aing gitu pan lolobana sok kitu nya sok katipu kitu cek dukun teh mun hayang babari usaha mah atawa supaya balanja hayang loba nu balanya hayang loba mah misalkan aya naon aya sesana aya syaratna meuli kumaha meuli apel jin misalkan arak putih kajen kuring mah misalkan anu meulina kieun kuring dah ka pasar atanapi aya distributorna kadiekeun duitna heula transferkeun aya sok kitu sing kade atanapi aya syaratna oge kudu aya naon
kudu aya beas beureum atuh pan eueuh cenah beas beureum kajen beas pedas oge kitu pan sok aya nu kitu kudu hayam hideung eueuh cenah hayam hideung mah heuh kajen hayam pedas oge kitu nya mun beas beureum cenah eueuh kajen beas pedas kajen tan kan kitu dimanfaatkeun kitu nya sing kadenya urang teh bobodo eta teh dibobodo payakunu mangka kabuktian eta min qillatil akli tuh tina saeutikna akal atawa bodoh berarti akalan jalma anu boga pangabutuh datang ka salian ti Allah ieu disebatna min qillatil akli saeutik eta teh akalna bodoh teh ya oleg nya teh oleg gelo naon ta'alluqu ari cumantel anjeun pihajatika dina ngaleungitkeun pangabutuh anjeun biman kajalma huwa ari itu man eta muhtajun anu butuh misluka misil anjeun maka bukti weh ayeuna mah pan teu boga akal nya urang teh lamun datangna ka salian ti Allah teu boga akal berarti bodoh teh matakan pentingna milari ilmu teh kitu pentingna ngalap ilmu teh naon terutama ilmu katauhidan teh pentingna luar biasa supaya urang henteu terkecoh supaya urang teu kapitnah kunaon ku kaayaan anu tumiba kana diri urang boh tina ukuran urang menang naon kabagjaan boh ukuranna urang menang musibat ti Gusti Allah sing kade matakan pentingna ngaji teh di bidang ilmu tauhid teh supaya urang henteu tigebrus kana jurang kamusyrikan lamun rek ngilangkeun kabutuh datang ka jalma anu sarua manehna oge teu bisa naon teu bisa ngilangkeun pangabutuh anu aya dina diri manehna atuh aneh eta mah berarti nya manehna oge teu bisaeun ka dirina oge ari urang nyantel ka manehna atuh pan aneh pan eta jadi aneh matakan heuh bener eta teh orang pintar berarti nu datang nate orang bodoh gitu ya, bener berarti ieu keterangan min qillatil akli eta tanda jalma anu saeutik akalna lamun teh mah datangna kalian ka Gusti Allah lamun boga pangabutuh urang mah kedeplak sujud we ka Gusti Allah nyaluuh we payunan Allah da sadayana perkara oge ti Gusti Allah mudah-mudahan urang sadayana khususna majelis atau napi keluarga majelis taklim tajalli mudah-mudahan ku Gusti Allah atau umumna sadayana anu ngiringan ngaos mudah-mudahan ku Allah taala sing dipupruk ku kaberkahan Allah taala sing dijaga diraksa urang teh dina tina jurang ka naon dina jurang kamusyrikan sehingga urang goplah ka Gusti Allah mudah-mudahan urang diraksa dijaga ku Gusti Allah sehingga urang ditetepkeun iman sareng Islamna sehingga urang ditingkatkeun dikiatkeun dinaikkeun ka tauhidan sareng kama'rifatana ka Gusti Allah hadanallahu wa iyyakum ajmain summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wajah